Nun Gusti nu Maha Suci, Pangeran Rabbul Injati, sandaya anu terjadi nuku kami katingali tiap waktu kali mangsa tentang pakewuhan dunia dikawit tiba bencana nepi pupus ulamana eta teh mangrupi ciri anu yakin janten bukti talapat dawuhan Nabi sareng mangsa nu terjadi di mana minin ulama nu janten pakuning dunia pasti yakin bakal timba kehancuran jagat raya nyatana teh alam dunia yakin eta moal lila bakal hancur jeung binasa tutup lawang sing kotaka sabab mautna ulama eta mangrupi bencana anu pohara batan tsunami menerpa mautul alim mautul alam kitu ceuk syariat Islam bir cahaya nu mulai padam poe pongkleng alam kelam sabab nu ngaran ulama pewaris para anbiya jeung pakuning alam dunia anu masihan cahaya mun ulama para rupus kabar jakantos arambus ulama nu bersih tulus nutur sapa lembut halus ulama nu amilin sanes anu resep ulin nyahiji sareng pamimpin tapi nu ngakul yakin ku Gusti teh dicandakan nyatana teh ni mautan eta teh tanding nyaman dongkap bangsa karusakan rusak akhlak jeung akidah ngarasa paling garangga kana syariat gagamba somong jeung males ibadah tinggal ngaos hiji waktu hiji bangsa anu tangtu ombak tabur gunung bitu bencana tiap penjuru nyatana dongkap kiamat kehancuran ieu jagat pola manusia hianat nu geus teu daraek taat ku kituna para nulur yu urang panda tafakur sameme alam teh hancur urusan awak sakujur tidak sajeng maksiat bersihkeun akhlak tabeat ka Gusti urang yu tobat nebab ja dunya akhirat